Kaula teh badanten sareng pun adina kula sadewa. Naon? Nya ninggal kanyataan eta raja teh hampir sabelah dunya raja-raja parantos taat taluk ka anjeunna. Tuluy. Tak kaula teh katarik sanes bade taluk nanging kaula teh bade ngalap ilmu nawe. Bade guguru ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Ditarima kungsi pangi bingaheun pisan kadongkapan kaula teh nya bungah meureun jadi loba balad. Kaula teh parantos sah di aku muridna ku eta raja nyaeta rek ngalap naon kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Pindahkeun deui si otak teh kana hulu. Ajen adat jeung kebiasaan di negara Amarta di mana aya naon-naon teh kudu musyawarah mufakat saur manuk. Hari kitu kumaha ayeuna komo ngadenge make jeung dek guru kagagahan kasaktian kamandragunaan. Kaula nu sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa karan anjeung karanapan ku urang. Keur manusia lain kudu ngalap ilmu kagagahan kasaktian tapi keur manusia kudu dibalikeun deui kana asalna. Balikeun deui kana fitrahna. Yen manusia teu ngabogaan naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sanajan manusia gagah sakti mandraguna tetep hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Saha nu gagah teh saha? Dina kanyataanana jelema kuat ti kade kuat ti tembak datang nyeri huntu ngahuhuh. Dibere seul angen murun taber ngajeng jehe. Manusia bakal disebut gagah lamun manusia geus bener-bener bisa maraban anak pamajikanana ku rezeki anu halal. Sing inget eta ngan ukur pangbibita wungkul tapi sabenerna aya nu leuwih alus kahirupan dunya. Aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Nanging da ieu mah peryogi teh di dunya. Cing pinuh ku pengabdian. Cekolot baheula nyarita bisana aman jeung tentrem ieu nagara. Lamun geus dipingpin ku budak angon, dipingpin ku satria piningit, lain nganu harti satria piningit itu kudu diaku lain, tapi karakter teh kudu kapingit ye kabeh didikan rohani jeung jasmani ngansik dina diri.
budak angon budak hartina budak dirinya teh nyaeta jalma anu pinuh ku pengabdian tingali dina katerangan lamun jelema pinuh ku pengabdian moal jauh tina pitulung iya kana budu wa iya kana sahin cing yang sang ilmu teh ulah jadi kedok goblok tapi buktikeun dina gawe anu nyata sapopoe ieu mah kawas nu heueuh jaritakeun ilmu di hareupeun bawahan kari-kari sia nyengsang tina pengabdian dek guru ka jurig cing inget jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia Pangeran geus ngabejaan ngaliwatan Rasulna adegeun salat lain laksanakeun adegeun belgung di syariatan tuh tenyo hiji perusahaan ngadegeun tower keur komunikasi teh belgung eta mah bangsa bodoh eta mah rek XL dek simpati kaituna dek mentari pe anu penting bisa komunikasi lamun anjeun geus bisa ngadegeun salat pikeun komunikasi anjeun jeung pangeran pe dek Rahman dek Rahim dek Jabar dek Qahar ku sia jugjug eta pigurueun teh lain guguru ka juri geblek sia milu ngageunut-geunut jajantung henteu tuning heug cing karasa ku sia di mana geus karasa rumasa yen hirup teh teu boga naon-naon belgung panteu milu sia ngageunut-geunut jajantung tapi urang teh kakokop ku kodrat jeung irodatna rumasa sia ngasupkeun denge kana jejewir rumah saya ngasupkeun awas kana panon nepi ka riweuh ngadenge nu sakti kapangaruhan kabita gitu-gitu aja kok repot aya wong gendeng kamu balik sia panuhune cing tiasa ngawidian ieu teh pameng kaula teh ieu teh maksad teh supaya manehna teh kasadap elmuna ke geus beunang elmuna baka pangih kalemahanana pengecut sia rek jadi bangsa heula penjilat sia da anjeun moal kuat ngalawana naon aing moal ngaganggu maranehna kapan sidik loba raja-raja nu geus taraluk eta mah raja-raja nu leumpeuh yuni epes meer cing reug-reug ne cing pageuh ulah ungut kalinuan ulah kedah keanginan cicing istiqomah dina manusana dina habitat manusia nyaeta anu fitrah nyaahan deudehan welasan asihan daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun aing pangna nyarek teh naon sabab sia teh kepala daerah lamun ayeuna guguru ka jurig engke kapangaruhan ku jurig engke anak-anak buah sia bakal milu ka sia bakal nyebar ya penyakit jurig di negara aing cing inget sia ayeuna teh kaula bade ngabantun syaratna syarat naon syarat ngelmu naon
nyaeta Semar Badranaya kedah ditek-tek opat. Alah buah gelo sia teh. Aing kudu mawa ka rumah sakit jiwa poe ieu ka sia. Geus kasuci sia otak teh goblok. Nepi ka kitu eta manusana ka mana? Kafir sia. Hartina kafir teh tina kupar, hartina katutupan jiwa manusana. Katutupan sia ku pangaruh-pangaruh iblis. Hah? Si Semar dek dipaehan eta teh nu ngajadikeun sia goblok. Sia jadi pamimpin teh ku ayana si Semar ku ayana rakyat. Pikir ku sia. Lamun eueuh rakyat nah sia terek mimpin cucunguk. Teu cara keur hayang bareto hayang jadi pamimpin dan pika apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak kamis budi berehan deui. Baligo pagede-gede. Ai geus jadi diuk dina kursi ngadon culang cileung dengan palingeun bangsat sia. Bari turu rata ka rakyat leutik ye. Nepi ka bebeakan kitu Bima. Aya kadua ngarojong kana pamaksudan anu jadi dulur. Keur hukum di negara aing moal sieut kanu hideung moal ponteng kanu koneng. Teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan salah dituntut we. Lamun kitu carana anjeun dek ngalunturkeun dulur ngalaaskeun babarayaan ngalengitkeun pencakaki teu aya halangan. Baheula parbut susu ayeuna parbut aturan. Ayeuna aing teh lain orok, lain bebenyit tapi Arjuna teh geus dewasa. Acan dewasa sia teh bolon keneh. Kabitaan kitu sia. Hartina teh panasan teh. Batur gagah hayang milu. Batur tetangga kabori mobil panas anu kaituna fitnah pajar ngaji monyet jadi fitnah kaituna sia teh belgung. Arjuna sanajan anjeun gede moal ditarajian moal ngejat satu yang beas sok urang adu jajaten jeung aing pangaruh juri nyerep tos tega untuk muyung tega karaka gitu ka poho ka kieu paingan karayat nya kaluarkeun saya ilmu jurig teh sok jaja pangarti ayo apa kon wani marang aku Allah ngomong gitu pasan mana ku sabelah ku aing goblok sia wani karaka bajal ku teh wani cenah ka aing kitu yang sabelah we leungeun ieu tah awak sagede kitu mah sia kurang ngajar Bima utang pati bayar pati hutang wirang dek bayar wirang sikan sok aing mana ilmu jurig teh geuning namru aduh da ilmu na ge can dibere atuh geuning paingan nyaan sia kaya wong gendeng teh sok nying hareupan sia moal teh hareup aing baik tengeulan aing ilmu juri keluarkeun iya sok sakalian pencetan tiis kitu sia neungeul teh rajang mencetan gitu nuhun adi aing geus bisa mencetan goblok sejeung megel jeung naon gegel ka ping-ping kurang iya weh yo goblok wah naon make gogodok kula atuh sarua we jeung bonteng ngalawan setum
Arjuna maka dilawan Bu moal kuat Arjuna karunya nepi ka dipangpengkeun deuleu itu nepi ka ti kusruk Arjuna Panyarta lelo mawar Arjuna nafsu kagila-gila mundur pantramula latihin pinasti bersaya latihin pinasti kersayaan Bima segala rupa ge kudu jeung keahlianana memang aiso api si gelut mah kaula moal kuat tapi Arjuna murid Dorna murid kahiji dina mentangkeun panah baheula keur latihanana tong boro make jeung nemak nu gede manuk piit jarak 1 kilometer ditembak ku kaula benang da kaburu hiber manukna montong bawa ngomong wae atuh sia jempe Aden bawa banyu ka anu keur nyaplak rasakeun panah kaula bakar nusuk kana ti korosan mangsana ayeuna bongan teu nyaluyuan kana kahyang nu jadi dulur dina harti anjeun bakal jadi musuh satru kabuyutan sanajan saturunan rasakeun Bima tega dek mayahan aing bener-bener jiwa geus kalimpudan ku iblis parantos kau sapkoron tu sadar aing kumaha kulang kaduhung dipangpengkeun laras sia teh mah lamun gelut jauh jeung nemak sia teh mah laras da eta senjatana bener li lamun teu diparengkeun bawa panas ya teh maledong urukan teh tuang rai mah kitu adat-adatan teh kula dikapaureun
yakin aing pae hayeuna ieu. Wah, leres kulan. Jadi korban pengkhianatan jadi dulur. Sumohon. Gusti nu kagungan. Leres. Dan lain di dada saranku ngewa kaula nepi ka kieu teh. Nyaah. Dulur aing geus kalimpudan ku jurig hatena. Sumohon bakat punya katuang rai. Hak-hakna manusia diantep aya hak jurig dina dadana pinuh. Akhirna nu asih dipulang sengit teh eta. Nu asih dipulang sengit nu nyaah dipulang moha. Leres. Yakin aing percaya si eta mah lamun nembak teh tara misleuk muridorna ka hiji. Leres. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan pata perlaya. Ieu ge. Saang bulan 14 teu geuneuk teu mareukmeuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Eta. Ridho aing dipayahan ku dulur. Oh kitu kulan. Tapi paniatan aing tetep aing teu satuju negara aing kaentepan ku juri. Leres. Kaentepan ku pangaruh-pangaruh setan. Teu widi. Peng Teu widi kulan. nyangakeun kana kodrat irodat. Leres. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi fardotillah, Walah. bi hikmatillah, bi mujizatillah, Saya. bi ilmillah, bi aunillah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wah. Asrah. Leres. Wah, sia beunang. Tapi ka mebes kitu. Waduh. Kadena Padahal aing teu bisa naon-naon. sumuhun tapi meuni sakilat kulan. Yakin pitulung pangeran. Kodrat irada. Yen aing hirup di dunya henteu leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Raqib jeung Atid. Leres. Sing waspada we. Nyalametkeun kaula tina sasaran musuh nepi ka sakilat leungeun newak. Sumuhun. Refleks antara gawe panon hate gerak Leres. paingan kakasih Allah teh aljama Oh jama. Tenang. gawe bareng tapi ka bisa nyalametkeun ka kaula tina sasaran musuh. Aduh kade. Ulah nyarios wae Aden. Sing Nuhun Gusti. sing rancing geus. Ya anak ini serobot terus yuk. Sing rancing. Silakan. Oh, Kade. ya ya cing leuwih Sing ti was. kitu. Oh, ya ya ya. Bayang ya. Oh. Sing rancing geus kade. Untung kulan. selamat. Sia bawa ngomong wae atuh jempe. Jadi we cilaka. Saur abdi mah ngawartosan. Untung kanu kieu keunana. Kudu kada carincing teh kitu ulah nyarios wae. Ayo. Woi. Oh, jeung soak jeung naon euy. Aya eta. Wih, edan teh. Naon? Papatong teh mah. Papatong ketika senjata iker soak we. Sugan teh senjata ai soak mah papatong oge jiga pisan. Alah, Karaos ku abdi. aduh, si Arjuna terus-terusan bahaya ya. Wah, Wih, canak Aden sumputkeun bae sia marebikeun deui. rawatan. Ya. Aya naon? Tong masakeun anjeun. Kaula nu tong maksakeun. Wah, Ieu teh mangrupakeun hambatan keur anjeun, halangan keur anjeun. wakiat bulan sareng dipaksakeun ge. Tong dilawan bahaya. Dasanestani tuang rangkama tuh. Atuh kumaha kedahna parantos kieu kaula teu bakal diancam terus. Percayakeun ka kaula. Kumaha? Percayakeun. Ya wakil Abeh teu ngaganggu. Nyangakeun pami kitu mah. Los, ilit heula. Doh. Wakil kene kadinya bulan
dilawan fisik memuak kuat aing oge mau aya nu kiat kulaan fisik mada sih eta sarawe-rawena teh eta leungeun nepi ka refleks kitu si eta pos panayagan jelema jangkung gede kitu atuh wah katenan aing kakara nempo jurus model kitu bari refleks kulaan ieu tempat leuweung ieu ku aing bakal dirimunan ku pepedut ku ibun bajra bakal nurunkeun halimun halimun bajra bakal nurunkeun kabut anu kandel si Bima supaya linglung di ieu tempat bakal katalimeng mo bakal katalimeng sia leres sae deneraking kang ngawatek aji kang lineuwi ngawatek aji kang lineuwi samiatipuna ambat malam tumaraping api doh ieu inggih saciduhing metu sakat saping nyata ngadak-ngadak ieu tempat jadi alem bari kabut turun ti luhur leres kaayaan tempat poek ku kabut ieu tempat panuju sia poek geus poek geus poek turun kabut turun kabut eta geus poek geus poek wah eta aweuhan abong dina gawir semohon aura ieu anu mantul keun sia hayangnya kaayaan Bima teka tingali curug-curug acan walah poek Arjuna poek mongkreng net beres gua cilaka aing poek ieu teh puluh jeung tidak lalagor kana kai poek mongkreng buta leres penasti kersayang tumampara ieu inggih barang ngalengkah ka payun teu apaleun gawir anu sakitu lungkawing beres atuh Bima gugulutukan inggih aing gubrag ka handap teh deui kalah kana emel kana rawa teh kana rawa jadi Bima amles samet beung tulung net aing tigebrus net wah tulung net watir kuragan ageng kula ukeuy net tulung net naon kula geus tigebrus kana emel kana eta geus tigebrus